Astagfirullahaladzim, Bibi nanaonan. Tanya kieu, Pak, daripada lalajo bola hiji diparebutkeun, mending we nyoo bola mama nu dua ye. Gitu. Dina palangkakan, Bu. Caket kana bujur. Penting atuh Bi. Sabab lalaki mah resep kena pisan kana eusina. Bambu tipi, bambu tipi, bobodoran babanyolan gogonjakan. Bambu tipi, bambu tipi, sesunda bobodoran. Bi. Ya, Bu. Bi, pangnyemprotan ke manuk si bapaknya. Tuhan tun, Bu. Mana naon mana si bapak mah piwara ibu we kitu. Disemprot ku cai herang, Bu. Heuh semprotan. Atuh da geus sabaraha poe, manuk teh dimandian-mandian. Gimana tuh, Bu? Bi. Kemana si Bibi tanya? Bi. Astagfirullahaladzim, Bibi nanaonan. Pandi piwarang ibu, piwarang disemprotan. Maksud teh manuk si bapak nu dina kurung, lain manuk si bapak nu dina sarung. Bambu tipi, bobodoran babanyolan gogonjakan. Ucatna ngeunah di jero, ucatna kadang kaluar, tapi ngeunah di jero, ucatna awur-awuran. Mun geus bucat cara pisan. Kunaon ari euceuk datang-datang uring-uringan. Dulu atuh da, kesal laki cu. Eta saprak Piala Dunia, abi jadi tara dicampaan. Da euceuk mah teu apal carana. Matak urang sebagai istri kudu bisa ngarebut perhatianana tina acara Piala Dunia. Nah, aku mah carana kitu, Ceu. Gampang atuh Ceu carana mah. Pas laki rek lalajo Piala Dunia, tanya ku urang. Tanya kumaha, Ceu? Tanyana kieu, Pak, daripada lalajo bola hiji diparebutkeun, mending we nyoo bola mama nu dua ye. Gitu. Berhasil eta teh, Ceu? Heuh nyeta, bola ece dicocooang re panon malah lajot TV. Bambu tipi, bobodoran babanyolan gogonjakan. Bi, Ya, Bu. kan saya Bi. Mohon mangga, Bu. Mana si Bibi teh kan segala teuing. Bi. Kunaon? Gampang megang gitu. Jeung kepala nyengan deh. Iya, Bu. Bisul. Isulina naon? Dina palangkakan, Bu. Caket kana bujur. Atuh pencet, matana sana keluar. Karena teh nyari teuing. Sesat tuh, Bu. Udah aku nyari mah. Soalnya ada tukang. Sudah dipencet ku ibu. Dari lah ibu meninggal getih. Jangan atuh jik anu mau usaha. Satunya, Bunya. Sahanya. Bi,
Kalau si bapak matasnya berkali sana lah gitunya. Ya Bu. Assalamualaikum. Bu, abi pada meser dalamnya Bu. Bi. Ya Bu. Geling geus daegang deui aya nama. Ya Bu, alhamdulillah. Kan tadi cek ibu, upami makanan terus dikeluarkan, pasti bakal cager. Alhamdulillah itu semplong enak Bu. Tuh kan cek ibu oge. Emang usaha dipencet pak? Ku bapak Bu. Naon bi? Udah ngotek ku bapak. Ibu ku bapak. Kan suruh ibu kedah nuwawu. Coba Bu, dielapan. Di tukang nepi ke Bambu tipi, bambu tipi, bobodoran babanyolan gogonjang. Hari anak presiden, iya ti isuk-isuk hajat sampai res kene. Ini resep paling bunghar itu. Isuk jedur sampai kawan. Bu, ibu teh milarian petang biasa nih. Oh iya bi, gini nah ya kapal itu mana bi? Eta Bu, nyelap dina pangerin mesin cuci. Ibu menikuat kamu mut-mut teuing ieu kana utang ieu. Iya mah kutang-kutang bersejarah. Coba harga lagi mahal. Kenapa bibi ge kutang ibu mau nu murah? Bu, padahal utang mah sami wae. Abi ge menang meser di pasar malam. Yang penting mah bisa dianggewe Bu. Bi, biasakeun make nu kieu teh kudu nu alus. Sabab keur ngajaga kualitas eusina. Nah emang isina penting Bu. Penting atuh bi. Sabab lalaki mah resep keneh pisan kana eusina. Oh iya nyabunya. Nyabu eusi kutang mah cocok untuk semua umur. Dimulai orang nepikeun ka aki-aki masih kena resepnya Bu. Mata lalaki loba nu resep oge. Isi kutang mah tidak mudah basi, tanpa harus diisi ulang, kemasan menarik dan elastis, dan tidak mudah pecah. Ya Bu, terus punya otomatis di tengahnya terus epipetan tinggalnya doang. Pantesan atuh nyabunya si bapak betah nyon Abi. Non bi?